Kitu jama-jama anu keur neangan kauntungan bari jeung ngarugikeun batur. Memang ieu rombongan ti nagara Amarta astina Mandura galet ngeukeui ngabanalet umat-umat nyatang pinang. Keamanan di daratnya eta Raden Abimanyu anu diaping ku Raden Gatotkaca ti awang-awang atuh Prabu Baladewa tekantun ngiringkeun sajumlah harta kakayaan anu dicanak ku Waladia Balatamtam madina kareta-kareta. Wah Semar ieu nu Astra jinga dawala abdi urang ngareureuhkeun heula capek. Wah mangga anu jang ulang tereh dunya teh deuleu tereh kumaha ribuan nyarios teh hiji sepuh kapungkur ucung dina zaman karuhun baheula ieu zaman teh mun dibandingkeun jeung poe teh geus magrib cu. Oh kitu ulah. Komo ayeuna meureun ujang geus reup-reupan. Ngaran-ngaran anu reup-reupan teh bungbeng jelema teh kaitu ka dieu neangan obor. Tapi deui leuwih salahna teh ai obor geus pangih jeung seuneuna anu dipencerong teh ngan seuneuna lain ngagunakeun caangna atuh puguh we kalah beuki silo cu. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong ujang hartina ulah peungas di jalan eta rancatan teh ujang. Urang ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahanapeun memuncangan. Taliti jeung ati-ati, waspada jeung permana tinggal. Anu sok kucuwas kecewis kana batin urang ti golongan manusia jeung ti golongan jin. Waspada jeung permana tinggal. Semar yawi nangun semar yawi nangun Semar kuncung dan narulung Siti bentar Kang Puputra ya Kang Puputra ya Kang Puputra abong kena hariring lain nukuring ya cu haleuang lain nu urang tapi hariring nu maha wening haleuang nu maha wenang ceuk hariring alok bieu ulah waka suka seuri muncan panggih jati diri heuh eta cu di mana jati diri na manusia geus kapanggih moal gugulawat kaitu ka dieu nya ujang
numatak usahakeun ikhtiar mah terus teu hasil ayeuna isukan teu hasil isukan pageto cenah teu hasil keneh atuh da biasa di dunya mah pasang surut tapi lamun berusaha terus hartina luar biasa da setiap urang ngabogaan paniatan anu hade tujuan anu hade pasti ngaliwatan gogodana ngancing inget setiap urang pangih jeung nanyak pasti bakal pangih jeung mudun nya ucu tadi dia meureun pangna diayakeun kecap sobar teh ucu aing ngaran-ngaran sabar teh lain ditampiling kudu cicing ditajong kudu morongkol digebuk kudu murungkut tapi ngaran-ngaran sabar teh bisa mertahankeun kana sagarupa pasoalan anu sakirana bakal ngarugikeun ka diri ka balarea beh dituna ka nagara nya cuk alhamdulillah wa syukrulillah kalayan kodrat irodatna Allah subhanahu wa ta'ala kalayan pitulung anjeuna kalayan rahmat anjeuna urang sadayana dina wengi ieu tiasa ditepungkeun lawung diampreukeun jonghok dipatepangkeun rarai sareng sepuh anom jalar istri masyarakat Subang sabudeureunana malihan aya nu ti Bandung nu ti Purwakarta nu ti Sumedang ti luar Subang oge salaleu seueur anu sarumpingnya cu di lapang Pemda Kabupaten Subang ieu teh ujang pokana kulawarga besar Kabupaten Subang dina raraga Milangkala Kabupaten Subang anu ka-60 Dirgahayu Subang ucu motona nyaeta gotong royong teh nya cu hah Subang maju Subang gotong royong anu dina waktos ayeuna sasat kulawarga besar Pemda Kabupaten Subang ieu ngahibur warga masyarakat sabudeureunana nganuhunkeun ka wargana ti Bapak Bupati wireh ku ayana gawe babarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong teh Subang loba anu ngawujud naon rupaha cita-citana nya ucuk kitu cuk da teu diaku geuning ku Bapak Bupati oge yen ieu teh meunang Bapak Bupati wungkul tapi ieu teh ku gawe bareng gotong royong babarengan dan ya kitu teh ada moal bisa gelar kieu upami tanpa bantosan ti sadayana pihak nya ujang nu mawi hayu urang sasarengan paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan ulah rek pakia-kia ulah rek aing-aingan pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan balarea nya cu amin ya tah kitu rupina ti ua ngadoa ti kawit Bapak Bupati dugi ka sadayana we kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Subang oge ka warga masyarakat sabudeureunana cing Parajang Yuswa jeung cing Arageung Mili amin wah masih kene keagehan tahun ieu deuleu masih kene bisa ngagejerak sanajan bari jeung loba karasa awak teh cu sing wa teh menta lagu cu gimana wa teh mempeng aya sinen anu ka Neng Nunung Nur Malasari gitu wa panglagukeun anu nikmat teh kadengena lagu kolot mah cu
kira-kira ceksi lain anak anu dihalangkeun ku Neng Nunung lagu naon nu ngeunah Nikmat Durian cing mudah-mudahan masyarakat Subang teh sim gede duriat ya ka Bapak Bupati teh nya cu panjang yuswana panjang jabatanana betil harita basa kuring jeung manehna waktu patuker carita padong mere janji jeung Subaya nu pinuh ku kaendahan mikeun asih nyanggakeun ka Pak Haji Suherman obrek kitu nya